Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa napangande mitra sadaya sakumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya neraskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu supados ulah seueuting yang kolong kana waktos mangga urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari ke hanca anu katuna teh kamari teh parantos dugi ka ngadangu eta caritaan Kanjeng Dalem katawis ngehkeh gumujeng. Nah, nikah makanya yang serikeun selalu, Pak. Ceuk Ki Kartadita tu genah. Dumeh diseungsirikeun. Dugi kadinya nya mitra hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun ka sadayana. Sok kabarayun sadayana. Dengekeun sia dita. Zaman ayeuna mah geus teu aneh. Loba jalma anu hayang kumawasa ku ijiran cenah keur ngabela kapentingan rakyat. Ari anu dibela ku sia desanyana rakyat anu mana? Anu cenah wong miskin, nu mana? Nah rakyat anu katidersa ku balansia anu ngewak ngawi ke lemurna ku alasan eda rakyat mung bilu ka sia atawa nah ka rakyat anu keur jongjon ku maula ka aing tapi ku balansia diojok-ojok sina ngalawan aing cing arek ngabela saha sabenerna ari sia hayang jadi naon ari sia Kapan anu kusia dikakalakeun teh rakyat Cianjur? Gareng. Ceuk Ki Kartadita nempas. Maranehna kamaksa diobrot ku sabab geus katohyan mumul cicing dina bebeneran. Maranehna geus katohyan geus bilu ka kumpeni atawa ka para patinggi anu bilu ka kumpeni kawas Andika. Ceuk Ki Kartadita motong kalima. Tapi anak itu mah sia teh anger we. Teu bisa disebutkeun mika heman ka rakyat. Ku alasan rakyat teu bilu ka sia, sia geus tega nyangsarakeun rakyat. Ari sedengkeun aing, sanajan ku sia dicacampa biluk ka kumpeni. Atawa dituding jalma teu boga ojah dina makieukeun harga diri. Tapi da eces tujuan aing mah hayang bebela ka rakyat. Ari nu dimaksud bebela teh aing mah hayang nulur rakyat tentrem. Teu kurang ketan, teu kurang keton. Yo, tujuan utama aing mah hayang nulur heula rakyat. Ulah hese nyatu we unggul. Keun ari urusan politik mah. Sabab ari rakyat mah teu ngame-ngame acan. Jadi boroka apa maksud aing teh saeulanan. Sabab urang teh teu bisa gancang pincang. Tapi teu ngelek teu ngegel. Dina hiji waktu aing ge sarua ka sia. Hayang neuleuh macai dikeukeuweuk. Ku urang kudu bogana pisan. Tapi pikeun bisa kitu teh kudu dibarung ku kakuatan anu samakta. Aing rakyat dipake tumal ambisi urang-urang anu ngaku maneh
pamimpin geura dulu Gusia saban aya bancang pakewu saban rahayat anu sina tunggara mah tah aing mah mumul kitu dulu saur Kanjeng Dalem panjang lebar. Malah aku capek-capek nasa carios ngadugikeun unek-unekna Kanjeng Dalem teh dugi ka renghap ranyug. Kirang kitu deui. Ari Ki Kartadita mah anger we. Teu sugemaeun narima jawaban sarupa kitu teh. Manehna tetep ngasongkeun ancamanana yen lamun Kanjeng Dalem Wiratanu teu kersa lungsur tina singasana kadaleman nyima sumirat nasibna moal kanyahoan. Ari kumaha sia bisana jadi pamimpin sia upama polana kitu pada moal aya ajenan deuleu sia upama boga kahayang nanyerkeun bebeneran tapi ku pola-pola goreng patut premanisme teh mun ayeuna mah lamun dimimitian ku goreng balukarna oge bakal goreng deui dulu. Begitu. Kula teh ece sayang nganyeurkeun bebeneran ku jalan ngancurkeun kamunafekan. Lir ibarat hayang pulak-pelak tutuwuhan anu mangpaat. Kana tang tu kudu ngarabutan akar tutuwuhan anu sakirana henteu mangpaat. Hayo ayeuna mah Andika kudu nulis dina surat. Yen tidanget ieu Andika turun dina kursi, tur kaula anu jadi gagantina. Cik pulangkeun ka itu. Bisluitna kadunungan Andika di Batavia. Kula marek jadi dalem anu lain hasil pangangkatan ti kumpeni. Ceuk Ki Kartadita bari nyuruntul siga arek ngakalakeun Kanjeng Dalem. Ngan samemeh niatna laksana sanaya kaburu norobos tina lalangit. Hiat hiat plak plak. Sanaya jeung Ki Kartadita teh meh bareng silih teungeul ngagunakeun sapasang dampal leungeunna. Ku sabab bareng jeung duanana ngagunakeun tanaga saktina atuh sapasang dampal leungeun teh mani antel pageuh. Malah ku sabab geus kata lanyur dua dampal leungeun rapel pageuh atuh boh sanaya boh Ki Kartadita geuwat diuk ajeg bari sila. Duanana keur silih ngadu kakuatan tanaga batina. Sanaya kacida reuasna. Horeng tanaga batin Ki Kartadita teh kacida hebatna. Kana dampal leungeunna teh karasa hawa panas heheaban. Lamun teu ditahan mah eta hawa panas teh bakal narobos ngaliwatan urat-urat getihna. Beuki dieu tanaga anu mangrupa hawa panas teh beuki namahan gede. Atuh ku kituna sanaya oge kudu ngaluarkeun hawa anu nyangkaruk dina dadana. Hawa panas silih surung, silih dedetkeun sakapeung sanaya anu kadese. Tapi sakapeung giliran Ki Kartadita anu kadese. Hus hus hus. Tina awak duanana kaluar haseup kanel mani mulek. Sabot duanana keur ngadu jajaten. Ti luar aya anu mukakeun panto kamar. Ari ku Ki Kartadita disangkana aya musuh anu rek ngakalakeun manehna ti tukang. Atuh ku sabab kitu perhatianana teh jadi buyar. Ieu karasaeun ku sanaya. Sabab hawa panas anu kaluar tina dampal leungeun Ki Kartadita teh karasa rada ngurangan. Hal ieu teu dibomorekeun ku sanaya. Basa hawa panas ti Ki Kartadita ngurangan. Malah manehna mah ngahaja nyedekeun hawa panas dina dirina sakuat-kuatna. Hus hus hus.
Duar! Awak Ki Kartadita ngajengkang ka tukang, tina bibirna kaluaran getih. Ukur sajo lelat, Ki Kartadita ngajleng ngaliwatan lawang panto anu cikeneh muka. Anu muka keunana teh nyaeta lanjang di eta pendopo anu rek nganterkeun cai kanggo Kanjeng Dalem. Ngureuwasin ka cida basa manehna mukakeun panto, aya awak ngacleng rek nubruk manehna. Ngan untungna eta lanjang teh henteu nepikeun ka ngajerit. Basa Ki Kartadita geus ngiles tidinya, sanaya geuwat nyampeurkeun lanjang. Awewe tengah tubuh anu cenah geus lawas bubujang didinya. Mi, wayana ulah muar-muar ka batur nya. Mi kudu nganggap yen cikeneh teh eueuh kajadian naon-naon di dieu. Kumaha? Ceuk sanaya bari satengah nyomo. Si lanjang tengah tubuh teh ungeuk-ungeukan. Sanajan ari beungeut nama masih keneh pias. Ke, kumaha bieu teh? Ceuk sanaya megat-megat da masih keneh cangcaya. Sumuhun kulan, di dieu mah henteu aya kajantenna naon-naon. Jisim abdi mah henteu mireungeuh naon-naon. Leres henteu mireungeuh naon-naon. Agan. Ceuk si lanjang teh bari rek ngaleos. Tanya, alus kitu. Omong sanaya longsong. Hari geus kitu mah panto teh ditutupkeun deui. Saenggeus kitu sanaya geuwat meneko cedok nyembah. Mugi ulah kirang-kirang pangapunten rehna jisim abdi. Cologog teu tatapas ini teh anggalna gamparan. Ceuk sanaya sanuk-sanuk. Sabab Kanjeng Dalem teh katinggal bangun kareurewasan. Teu jadi perkara sanaya, teu jadi perkara. Sabab eta sakabeh teh jang kahadean kami keneh. Memang bener, kami teu hayang ieu kajadian teh dikanyahokeun ku umum. Saur Kanjeng Dalem rumenghap sababaraha kali. Sanaya mah ukur bisa ungeuk. Kumaha bejana ari anak kami sanaya nuju dipilari ku kisena. Namun bilih dideupeun mah sawios jisim abdi bade ngiring nyusulan deui. Ceuk sanaya saenggeus cedok nyembah deui. Geus kitu manehna teh rek ningalkeun eta rohangan. Keheula sanaya keheula. Kanjeng Dalem nahan heula sanaya. Bade aya pikersaeun naon gambaran? Dangdu sia teh geus ngabandungan pagunaman kami jeung Ki Kartadita tadi merenya. Saur Kanjeng Dalem neuteub seukeut ka sanaya. Mugi dihapunten rehna jisim abdi parantos cucungah ngiring ngupingkeun eta paguneman. Temal sanaya sajujurna. Saenggeus ngadenge sanaya nyarita kitu, katinggal rarai Kanjeng Dalem munguh-ngungun. Sabenerna mah kami teh ngarasa era. Saurna lir nyarios ka dirina. Jisim abdi janji moal ngucah ngaceh ieu kajantenan kasasaha gambaran. Ceuk sanaya. Dicaritaan kitu ku sanaya teu matak ngarobih pameunteun Kanjeng Dalem. Malah mah anggur katawis ngungun. Da sanajan teu diuar-uar ge. Balaria mah sebenarnya geus apal kana ieu kaayaan teh. Kitu saurna. Sanaya neuteub teu ngarti kana cariosan Kanjeng Dalem Wiratanu. Nya, rumasya kami teu bisa kawas batur. Perkawis naon gambaran? Ceuk sanaya panasaran. Oh, tangtuna oge perkara kawijaksanaan kami dina nyangharupan kaayaan zaman. Saur Kanjeng Dalem deui. Sanaya mah ukur neuteub sakareretan. Geus kitu Kanjeng Dalem Wiratanu teh cacarios deui. Kami teh ngarti pisan
kiwari teh loba dulur-dulur urang anu kumujot hayang nanyurkeun ajeun bangsa. Kami oge teu nutup ceuli nutup mata kana ketakna Kang Haji Prawadasari. Tapi sabenerna mah teu babalik kitu bae hayang ngarebut ajen diri teh. Kami oge sarua sabenerna mah hayang boga ajen diri. Tapi anu hayang ditarekahan teh kumaha carana sangkan beunang laukna helang jaina. Sing ingat anu ku urang dibelaan teh lain sadiriun urang tapi rahayat sagemlengna. Ulah dume aya karetek jeung sumanget ti urang sesoranganan. Rakyat dikeberat sina sangsara sina jadi korban. Aduh kena naon perjuangan urang teh ari bari ngorbankeun rakyat sagemlengna mah. Saur Kanjeng Dalem panjang lebar. Sanaya mah anger ngeluk tungkul basa ngabandungan pamadegan ieu patinggi Cianjur teh. Urang teh keur nyang hareupan hiji kakuatan anu teuing sakumaha badagna. Bareto datar priangan teh kali ini ku Mataram. Ayeuna ku POC duanana oge mangrupa hiji kakuatan anu samakta anu teu kaukur ku tanaga urang. Sia kudu nitenan kaayaan. POC teh geus kumawasa sanusantara lain ulah dilawan. Ngan urang kudunya asak-asak ngalawana. Kudu lantip jeung ulah ngorbankeun rakyat. Nya kitu ge saupama urang ngarasa yen ketak urang teh sagalana jang kapentingan rakyat. Tapi saupama sabalikna mah nyaeta rakyat dikorbankeun keur kapentingan urang. Nya meureun hardina mikirna sejen omat. Kami nyarita lain hartina kumeok memeh dipacok. Kami mah boga adeg-adeg keur naon make ngadagoan dipacok. Lamun sakirana urang moal kuat dipacok mah. Saur Kanjeng Dalem deui panjang lebar. Malah nepikeun karengsena Kanjeng Dalem wiratanu sasauran sanaya mah anger we ngeluk tunggul. Kade sia ulah ngarasa yen kami teh ngajak-ngajak sia kudu sapamadegan jeung kami. Da sia mah geus boga jangjang, geus boga kakuatan. Lamun mah anu disebut perjuangan teh kudu aya dina kakuatan awak. Pek teh teuing. Kami moal ngahalang-halang ngan sabalikna deui. Sia ge kudu adil dina mireungeuh pamadegan kami. Saur Kanjeng Dalem deui. Ayeuna mah sanaya teh ungeuk-ungeukan. Tanda satuju kana cariosan Kanjeng Dalem. Atuh ari geus kitu mah Kanjeng Dalem teh kakarangidinan sanaya pikeun nyusul-nyusul bapa maling anu masih keneh ngiwat nyimas sumirat. Caturkeun sanaya lumpat tarik ngagunakeun elmu kijang mesat. Atuh lian teh eta oge manehna teh oge ngagunakeun elmu sorot kalong. Ari sorot kalong teh nyaeta elmu supaya bisa mireungeuh ka tempat-tempat anu poek. Sanaya teh sabenerna mah percaya kana ketakna kisena teh. Sabab salila manehna ngenek di padaleman pamoyanan abdi dalem anu boga pangabisa lumayan teh ukur sababaraha urang. Tina sakitu urang teh nyatana nyaki parana jeung kisena. Ari pangabisa kisena deui
saupama dibabandingkeun jeung Kiparana nya masih kene unggul Kisena. Atuh kulantaran gitu manehna mah percaya pisan yen Kisena teh pasti bakal bisa manggihan bapa maling teh. Eta ge aya hari kahariwang ka Ki Kartadita mah cenah bisa bae Nyi Mas Sumira teh keur aya dina kungkungan Ki Kartadita. Tapi eta sangkaan teh kusanaya disingkirkeun. Nu mata kitu teh kahiji sanaya henteu percaya saupama Ki Kartadita ngagunakeun akal licik ngakalakeun Nyi Mas Sumirat dumeh tarekahna ngalaman gagal. Ari anu kaduana kapan Ki Kartadita teh keur tatu tangtuna oge pikeun nyalametkeun dirina teh manehna mah geus ingkah nyao ka meuni. Sanaya jadi ras ka aki-aki anu kungsi ditulungan ku Kartadita teh. Aing mah moal kapalingan eta aki-aki teh sabenerna lain jalma samanea, tapi inohong anu kacida dipihormatna ku Ki Kartadita. Tangdu Ki Karta teh init nepungan eta aki-aki. Di mana nepunganana eta meureun anu aing teu apal mah. Ceuk pikir sanaya. Bari mikir kitu teh sanaya mah terus we bing brit lumpat. Ke kira-kirana di mana ari Nyi Mas Sumira disumputkeun ananya. Ceuk hate sanaya bari terus muter uteuk. Ukur sakedapan manehna geus nyokot putusan. Ieu teh putusan anu lada ngira-ngira. Kusabab kitu hasilna bisa salah bisa henteu. Bet atuh ngaranna oge ngira-ngira. Aing ayeuna kudu balik deui muru imahna Kiparana. Ceuk hate sanaya. Atuh ari geus mikir kitu mah manehna teh geus lumpat deui bae anu ditujueuna taya deui iwati imahna Kiparana. Sanajan papeupeting sanaya henteu susah neangan imahna Kiparana. Sabab tadi pas sore geus datang ka dinya malah geus tepung jeung pamajikan Kiparana. Ceuk pamajikanana Kiparana teh eueuh. Eueuhna ka mana manehna sorangan oge cenah henteu nyaho. Bisa jadi nya bener teu nyaho, tapi bisa jadi deui henteu kitu. Nu matak sanaya henteu percaya manehna teh kungsi ngadenge beja yen Kiparana teh kacida galakna ka pamajikanana. Dina harti sejen nu jadi pamajikan Kiparana teh kacida sieunana ku salakina teh. Dumasar kana eta kanyataan, akhirna sanaya boga kasimpulan yen pamajikan Kiparana teh bisa bae bohong. Kawas anu dipilampah di pendopo di imahna Kiparana oge sanaya mah langsung ngajeleng kana wuwung. Geus kitu kalawan hati-hati pisan manehna ngarak-rak kenteng hiji-hiji. Geus kitu tuang toong kasaban rohangan. Henteu salah tina pangira. Nyi Mas Sumira teh aya dina hiji rohangan keur ngaringkuk di juru sabab awakna dicangkalak ku tamang wedel jeung bahamna dibeungkeut ku lama kanel. Sanaya ngarasa longsong hatena sabab tetela sakitu mah Nyi Mas Sumira teh henteu kuat kieu. Ari geus yakin kitu mah sanaya ngarak-rakan kenteng sejenan deui supaya bisa mireungeuh ka saban rohangan sejen. Ngarak-rakna teh mani antare pisan, hati-hati pisan. Tetela ari Kiparana mah eueuh. Anu mangkuk di dinya mah malah pamajikanana. Ieu awewe oge deui sarua keur ngaringkuk di juru. Ngan bedana manehna henteu dicangkalak. Nu ieu mah ngaringkuk teh semu nyempot siga anu keur nyumput. Nyumput tina panalingaan saha. Sanaya oge
can bisa mastikin sabab dieta imah anu aya teh ukur pamajikanana atuh sabenerna mah sanaya teh bakal gampil kacida mun rek nulungan Nyi Mas Sumira teh tapi aing moal nyen tindakan keun hayang adagu heula datang laki parana cek hate sanaya henteu kudu nungguan lila da tacan sapanyepahan oge kapakarangan teh aya sabubuhan ponggawa anu datangna bari ngiringkeun kiparana anu geus meunang nyangkalak kisena nuturkeun tukangeunana bari roman beungit pinuh katugeunah kaharti mun kisena tu geunah teh kumaha teu deuk kitu sabab salila eta manehna tugas di padaleman teh sasata barengan bae jeung kiparana kacipta ku aing kumaha teu geunahna kudu babarengan tugas jeung jalma anu teu saihwan tapi kisena teh geuning sakitu sabarna sanajan ati mah nu kangen tapi ari hareupeun mah manehna teh henteu nemongkeun semu ka kiparana teh ayeuna kisena kapaksa kudu nyangkala kiparana dabongan geus katohyan belangna cek hate sanaya ngomentaran kaayaan kisena jeung kiparana sok bejakeun di mana ayana Nyi Mas Sumirat cek kisena rada ngajongklokeun awak kiparana nepikeun ka ampir ti jongjolong sabab kadua leungeunna dicangkalak ka tukang geus bogo aing mah teh nyaho pan sia teh geus dibajaan aing mah Dharma Parentah ti Ki Kartadita kitu ge dabongan diancam-ancam bae cenah lamun teu daek ngagugu pamajikan aing bakal dibaehan ceuk kiparana ngangles panto imah kiparana ditejeh nepi ka rujad para ponggawa sejen anu jadi anak buahna kisena langsung nyerek pamajikan kiparana anu ngayek-yek di juru acek majar acek diancam-ancam ku Ki Kartadita bener rek dipateni cek kisena ditalek itu pamajikan kiparana gideg tekung si diancam-ancam ku Ki Kartaditanya bener cek kisena gerung bari awak ngayak-yak jeung beungeut pias pamajikan kiparana ukur bisa ungeuk-ungekan da geuning kitu cenah parana pamajikan sia teh teu ngarasa diancam-ancam ceuk kisena ngaliuk ka kiparana ari sia biraku poho deui ceuk kiparana molotot ka pamajikanana bari panono sabeula mah dikiceup-kiceup naha iraha Ki Kartadita ngancam-ngancam kami malah anu kungsi ngancam malain itu tapi akang apaan ceuk pamajikan kiparana jadi ngadedetkeun salakina da geuning ngadon kitu geuning sia anu ngeunceum ancam mah kunaon make ngancam ka pamajikan sorangan ceuk kisena keuheul asa dialung boyongkeun nya rumahnya kami geus ngancam mun si Sumira henteu daek saengko jeung kami manehna bakal cilaka saengko dina palebah naon ceuk kisena nya saengko dina gawe bareng jeung Ki Kartadita loh da manehna anu kitu teh mah jadi we aing kieu yeuh ceuk kiparana siga anu rek sahing-hingeun ceurik ari geus kitu mah bet jiga nu ngarasa kaduhung jigana teh sia mah bodoh teh kata toloyoh parana kurang kumaha Kanjeng Dalem nyaahna ka sia sakitu ka Kanjeng Dalem geus loba jalma anu ngomat-ngomat gen sia ulah dipercaya teuing tapi Kanjeng Dalem mah tetep neuneun kapercayaan ka sia tapi ayeuna eta kapercayaan teh dilelewodehkeun
kunaon atuh sia make daek bae dititah ngiwat Nyi Mas Sumirat ceuk Kisena. Lain aing anu ngiwat mah lain. Itu tuh para penggawa. Temal Kiparana padunga bae ngajawabna teh. Heueuh. Pan penggawa teh bawahan sia. Mustahil maranehna daek lamun teu diparentah ku sia. Mitra diomongan kitu Kiparana ngeluk. Sok, di mana ayeuna ari Nyi Mas Sumirat? Ceuk Kisena. Ditanya kitu Kiparana teu ngajawab. Jawab, di mana ayeuna Nyi Mas Sumirat ayeuna? Geus eueuh geus dibawa ku si Kartadita. Temal Kiparana. Kisena neuteub seukeut ka Kiparana. Hayang ngayakinkeun naha omongan Kiparana teh bener atau bohong. Ya manyaan. Aing teu ngabohong. Nyi Mas Sumirat pasti geus dibawa ku si Kartadita. Da kitu cara jangjina oge. Nya kumaha cara jangjina teh? Cenah mun ieu gerakan sukses, Nyi Mas Sumirat kop jang maneh. Jang kami nya. Ceuk Kisena. Lain jang aing dulu. Temal Kiparana nyenghor. Heueuh. Terus kumaha? Tanya Kisena deui. Rada ngalemes da salah hareuti. Tapi mun teu hasil cenah wayahna anak dalam teh rek dibawa terab duren. Pohara mitra. Alah, eta Kiparana jeung terab heula, terab tuang duren cenah mitra. Sok tolikeun. Ya aduh, asa nyarek teh. Da sia mah sok komoan naik kana duren teh atuh, tilu hulu kesorangan. Sok teruskeun. Lebih ke mana tadi nya? Tadi lebih ke mana? Oh nya, rek dibawa ku manehna. Dah yang diculik. Nyi Mas Sumirat teh diboyong ka imah ieu. Cenah jang aing. Tapi kitu saja mun gerakan hasil. Mun teu nyarek dicokot ku si Karta. Namadak cek aing ge Nyi Mas Sumirat mah geus eueuh di dieu. Temal Kiparana siga anu keukeuh hayang dipercaya. Ngan kakara oge Kiparana eureun cacaritana. Ti hiji kamar kadenge anu jejeritan tulung-tulungan. Malah pokna ge cenah aing mah mung diheesan ku sia, mung diheesan ku sia. Oh bari jeung jejeritan. Har. Eta mah siga sowan Nyi Mas Sumirat. Ayo susul di mana? Ceuk Kisena bari bing brit ka jero imah. Ponggawa oge sawareh mamilu narajang ka patengahan. Ari sawareh deui anger nyangkalak Kiparana. Saenggeus manggihan hiji kamar anu diduga dipake ngerem Nyi Mas Sumirat. Kisena teu antapara nejeh panto satakerna. Brak. Barang panto ngeblak muka, barang kabireungeuh ku sarerea, sanaya keur papuket jeung Nyi Mas Sumirat. Atawa anu leuwih pantes mah Nyi Sumirat teh keur ngarawesan jeung keur ngagebugan awak sanaya. Walah geus katudingan deui wae. Walah. Wara mitra. Aduh, ari sanaya anu dikaraosan gawena ukurna kisan we. Halik sia iblis, hina sia. Halik sia montong cucungah hayang ninihan aing. Dasar bujang atah wara, dasar tukang kuda. Nah aing teh disangka kuda kitu ku sia teh. Tuh, aing disangka kuda sia. Nyi Mas Sumirat nyaritana bari kakaraos teh bari ciciduh. Nyiduhan beungeut sanaya anu babalieuran. Hei, aya naon ieu teh? Aya naon? Kisena bangun anu kageteun. Mireungeuh di jero geus aya sanaya anu keur dikaraosan ku Nyi Mas Sumirat. Ari basa mireungeuh aya Kisena,
Nyimas Sumirat teh gewat lumpat nyamperkeun Kisena bari jejeritan tulung-tulungan. Nyimas Sumirat langsung nanangkep awak Kisena mani pageuh pisan. Kelana Nyimas, aya naon ieu teh? Aya naon? Ceuk Kisena nyengkatkeun awak Nyimas Sumirat supaya ulah adek teuing kana awakna. Tulungan, itu si haram jadah tukang kuda teh cucunga. Arek ganggu karena kehormatan kami. Tulungan gawat tulungan. Cek Nyimas Sumirat bari anger nanangkep awak Kisena beuki pageuh. Kisena mani puyeng mikiranana. Nah bener kitu cenah sanaya rek niat ganggu ka anak dununganana. Asa piraku si sanaya kolu cucunga kitu. Tapi mun rek disebut henteu, nah deui manehna make aya di jero kamar jeung keur dironjangan sagala ku Nyimas Sumirat. Heuceuk hate Kisena bingungeun, tapi anu teu kurang-kurang bingung nama malah sanaya pribadi. Kumaha henteu rek bingung? Sabab tadi nama manehna teh rek nulungan Nyimas. Nyaeta rek nulungan Nyimas Sumirat anu keur di Barogod teu walakaya. Eta teh dume kiparana ngangles bae yen di kamarna Nyimas Sumirat geus eueuh da cenah geus dibawa ku Ki Kartadita. Kusabab hayang nemongkeun yen caritaan kiparana teh bohong, atuh sanaya rerencepan turun tina liang para asup ka kamar tempat Nyimas Sumirat disumputkeun. Maksudna sabot kiparana anger ngangles manehna teh rek kaluar ti eta kamar bari mawa Nyi Sumirat. Tapi anu dirarancang ku manehna teh beteu sarua jeung kanyataanana. Buktina basa sanaya ngajleng ka handap bari ngudar Barogod anu ngabakutet awak Nyimas Sumirat. Eta putri geulis campernik teh teu pupuguh bet jejeritan tur nyangka yen sanaya rek ninihan manehna. Puguh we sanaya teh soak lain bobohongan. Geus weureuy seubeuh manehna dituding rek ngagadabah awewe teh. Hari ayeuna geus kajadian deui. Ulah salah sangka sena. Omat sia ulah nyangka anu lain-lain. Ceuk sanaya mani hayang dipercaya. Tuh dasar jalma jahat. Geus pogo rerencepan asup ka kamar. Geus pogo niata terek jahat. Manehna rek ninihan Neng Nong. Cager pohara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong. Cekap dugi ka dieu heula wae. Insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.